Maksudna naon ya? Raja Kaula kagungan Rama Raja anjeun teh saha Gubarja Sakti. Ai kitu kagungan Rama Ramana teh maot baheula ku si Panu Dewanata. Ayeuna mangsana pikeun Malaspati nya nemutkeun beja tinu beurang dipercaya. Eta Panu Dewanata cenah bejana keur tatapan. Bade tumaros dupi ieu teh saha? Ngaran kaula. Leres? Gubarja Denta. Gubarja Denta. Dupi itu? Saha we kumadinya wing mah bebas. Bebas nama saya mah siapa aja. Siapa yang sebut saya Lain meni manja gitu itu. Abang budak keneh akang. Alah, eta buuk teu jadi salamar-lamar acan. Ai kumis gomplok ya. Lain teu Ai jadi kumis gomplok kumaha lamun ngaheureuyan mangkaninya euy. Barudak ayeuna mah meni balalangor. Kalangor. Aya nu aneh-aneh teh geuning sok diheureuyan. Dugule eta budak dugul kudu diteke. Ka saha teh euy? Ka saha teh euy? Euy. Nya kanu dugul. Oh, kada beli kanu sanes. Kada beli kanu jabrik. Tobat. Amit-amit jabang bayi aka daek boga anak itu teu hararayang teuing. Ingat ka Haji Udung gitu ta. Haji Nih we di Jatiwangi Om Doglet. Ti nagara Parang Gubarja. Maksud bade tumaros. Naon? Manawi uninga. Anu ngaran Panu Dewanata cenah bejana tapa di dieu bener. Wah. Piributeun deui ieu. Ampihkeun kanya dompet. Kembang-kembang piributeun ye kade. Bapak dewe kula cenah nyahoon soakan. Kajen tita nyumput. Kajen cenah nyumput teh kicu. Geus kolot teuing ku pada kieu. Kamarian soa. Maksudna anjeun milarian Panu teh? Aya we, aya maksud jeung tujuan. Ari anjeun saha? Bilih salira teh acan uning eta kaula teh adina Pandu Dewanata. Anu ngaran Widura. Oh, Widura. Aya lagu na Widura mah. Kumaha? Widuri. Elok bagikan rembulan. Aduh, ampun. Widuri atuh teh lain Widura. Aduh. Aya tanu tukang. Cepot. Atuh sok dikepung nu eta mah geuningan kamari di alun-alun copet. Eta mah copet, kuring mah cepot. Naon bedana jeung copet? Jauh. Beda. Tapi kumaha kawa baro? Maru, panaing teh popotongan sisar koneng. Ari itu anu tukang. Dawala. Atuh pamuj kitu mah pangencen dawala teh hartosna teh dagang. Dawala, dagangnya terus Waluh. waluh
Ailana launan ngarayapna. Aduh. Toba Ayah. nya kapi kumaha kasih tipeng Musuh. Nya. maksudna naon ya Raja Kaula kagungan Rama Raja anjeun teh saha Gubarja Sakti ai kitu kagungan Rama Ramana teh maot baheula ku si Panu Dewanata ayeuna mangsana pikeun Malaspati nya nemutkeun beja tinu beurang dipercaya eta Panu Dewanata cenah bajana keur tatapa di dieu di mana wae dikipaehan kurang ajar wahnya cek ini pilih butir menyong buru-buru piheulaan kanyamannya dunungan kudu ripuh tenang sudah tenang da wala Ulah rurusuhan ini urusan. anjeun Widura naon memeh Kakang Prabu Pandu Dewanata sok sing hareupan heula kaula Widura sok perang kiri gamana perang teuing gimana Kiri gamana? kiri gamana perang sabda sering gunung Toya gamana perang sabda sering jara nempat juga permana anak menak tunggal anak menak urang prayak sabuk bilang tatu adu tulah bertiga aya kitu satria teh teu kagok ngomong teh bapak bla 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 Penyiar. waduh lamun dewek gancang kitu mah puguh dengekeunana Bisi dek perang di luhur gunung. bisa gitu Wah, kaburu pae atuh capek teuing nanya. Bisi perang di jero cai. kuat kira-kirana Papan pararaeh duanana. Bisi rek di jero keni. abus semua Ya, meureunhan ai ngadu jangkrik mah bisa we abuy. Nya. Itu ayo dino lega siap pada ku aja binatang Ya kahareupe. ka dieu, Kagupayan. ka dieu. Sampai. sing lawan kayaknya aduh bonsai Kira-kira nawanieun ka aing. ya kunjungilah berduyun-duyunlah malam ini akan dihibur patutunggalan berkelahi antara hileud enteh jeung hileud sinanangkep upami teu nonton haneueuh menyesa merengka di karcis orang tua 5.000 anak-anak 10.000 kenapa cenah bung mahal anak karena anak itu bisa jadi besar kalau orang tua sebentar lagi mati Sok sia wanieun. sok temu anjing kah Nah, syukur. Tak ieu naon tah? Wapak. Lihat ini apa? waduh Awak celurit. mawa serulit Sia, lain jidar, serulit. Hah? Berani kagak? saya beranilah ayo biarpun saya tidak bawa apa-apa coba kita berkelahi di sini berantem di sini siapa yang kalah siapa yang menang Jangan begitu. Jangan sampai fisik. Itu memalukan, itu kertia. Tidak diperbolehkan kita. Ciptakanlah situasi aman di sini.